drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasna pun nuju Febrianti. Di dieu abdi bade nupakeun salah sahiji kaulinan orang Sunda anu judulna Batiwit-wiwit Untung. Batiwit-wiwit Untung nyaeta kawi kaulinan orang Sunda anu dipaenkeunna ku dua nepi opat orang. Cara mainna panangan pilih ciwit ditonggong panangan dugi kaluhur dugi ka jengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.